Dabongan urang pang jadi hati bunga apa sekali kadang sok bunga mohon gitu ya mau datang sok bunga maka mayana kalau datang sok bunga pasti bakal ngalaman nyeri hati itu ibu ya mau datang bunga mata bunga ulah ku eta bunga nanti ulah perkara nu datang ka diri urang tapi bunga nanti ku Allah nu makalina sama itu jadi urang mah bunga nanti sampai tahu datang duit bunga nah ayeuna mah bunga na urang pengkot ke urang laleskeun bunga na tong ku pamere Gusti Allah tapi bunga na teh ku anu cobi lamun bunga kudu merekna bu rek aya artos rek teu aya artos Allah aya matak lamun bungahna ku Allah mah rek aya jeung teu aya oge artosna tetap bunga wae gitu. Lamun bunga ku pamerena ari ngaran makhluk ku pamere makhluk keneh artos makhluk kullu syai'in halikun illa wajhah sikemut ari ngaran makhluk mah pasti bakal ngalaman sukses ngalaman papisah mun urang bungahna ku eta mah ieu mah kudu sieun langsung da bungahna urang bungahna ku eta lamun urang aya hoyong bungah teras berarti kana bungahna ku saha tuh urang diajarkeun salib-salib emang hese da urang mah masih gana aya hubud dunya